Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 24 September 2025 dina surat An-Nahli ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza jeung di mana-mana kila dicaritakeun lahum ka itu maranehanana jalma-jalma kafir mada nahaku naon anzala nurunkeun Allah rabbukum pangeran anjeun nurunkeun Al-Qur'an itu ditaros. Qalu maranehanana kalaka ngajawab kieu asatirul awwalina. Asatiru eta mah cenah dongeng-dongeng awwalina zaman dulu, eta mah dongeng baheula teu aneh. Bapak urang indung urang sok ngadongeng kitu, eta teh Quran teh dongeng zaman baheula cenah nyebutna teh menolak kana kebenaran. Kulantaran eta dosana jelema nu takabur anu menolak kana kebenaran, naon hukumanana liyahmilu bakal nanggung naon aujarohum kana dosa maranehanana kamilatan kumplit kamilat sepenuhnya. Jadi mau dipotong ku magfirah, mau dipotong ku dispensasi, moal sepenuhna ditanggung dosana ku sarangan. Iraha yaumal kiamati engke dina poean yaumal kiamah, dina poean kiamah. Saterasna wa min auzari jeung nanggung dosa-dosa saha alladzina yudhillunahum jalma-jalma anu disesatkeun hum ku maranehanana. Jadi nanggung dosa sorangan, nanggung dosa batur anu disesatkeun. Bigoiril ilmi sabab tanpa ilmu, ngajak ka batur kana jalan sesat tanpa ilmu. Matak besing duit ka ayeuna ge upami urang nyampaikeun sesuatu ke dasar ilmuna margi bisi sesat dan menyesatkan, eta menanggung dosana 2 kali. Saterasna ala kudu inget anjeun eta kalakuan teh saa sajelek-jelekna mayaziruna mikul dosa di yaumil kiamah. Jadi yaziru teh mikul, jadi sejelek-jeleknya mikul dosa engke di yaumil kiamah. Saterasna qad makaro sanyana geus nyieun makar. Makar teh tipu daya alladzina min qablihim jalma-jalma ti samemeh maranehanana ti baheula ge kitu umat kafir mah ka umat muslim sok nyieun makar wae teu ka ayeuna. Paata mangka ditimpakeun ku Allah, Allahu ku Gusti Allah. Bunyanahum kana eta tempat tinggalna, bunyana imah-imahna dihancurkeun ku Allah waktu sarita seueur zaman Nabi Lut, zaman Nabi Soleh, zaman Nabi seueur zaman Nabi nu kapungkur nu dihancurkeun ku Allah. Minal qawaida jeung dihancurkeun teh ka pondasi-pondasina hancur lebur teu aya sesana. Fakhara maka ditimpakeun tersungkur alaihim ka itu jama-jama syaqfu nyaeta sagaf hartina lalangit imahna ngagebruk min fawqihim ti luhureunana maranehanana. Wa atahumul azaba mangka ditimpakeun hum ka itu jama-jama kafir azabu nyaeta azab siksa min haitsu tina jalan atau tina tempat layas uruna anu teu disangka anu teu disadari bakal datang musibah. Saterasna kapredera summa tuluy yauma kiamati dina poe kiamah yuhzihim bakal dihinakeun itu jama-jama kafir. Wa yaqulu jeung Allah ngadawuh waktu engke di yaumil kiamah
ayeuna surokai mana anu dimusyrikeun ku anjeun, mana berhala anu barutu disembah ku anjeun, melupakan Allah. Ta alladzina kuntum itu jama-jama kuntum anu bukti anjeun tusakku sok ngahin sok menentang, tusakuna sok menentang sok ngalawan atau sok menentang fihim di jalan jama-jama anu Islam. Jadi umat kafir mah tapi ke ayeuna ge sok menentang mamusuhan ka jama-jama Islam engke di yaumil kiamah mah tah ditaros ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qala maranehanana ngajawab sanes kitu. Qala jama-jama anu berilmu nyararios. Alladzina utul ilmi tegesna jalma-jalma anu dipaparenan ilmu ku Gusti Allah. Tegesna para nabi, para rasul, para wali jeung warasatu anbiya, para ulama nyarios ka umat kafir. Inna sanyana hijya geus dihinakeun itu jalma-jalma yauma dina poe ieu wasua jeung sajelek-jelekna saburuk-burukna alal kafirina balesan pikeun jalma-jalma anu kafir. Jadi engke mah anu menentang Islam teh anu ngamusuhan Islam teh tah dijawab ku jalma-jalma anu berilmu kitu. Maneh di yaumil kiamah bakal dihinakeun, bakal ditempatkeun kana pambalikan nu sajelek-jelekna alal kafirina ka jalma kafir. Barakallahu li wa lakum sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.